parah nih. Wah, kenal di dia. Ayam kayak itu dulu pas menang 1,5 juta tuh, dulu 2 tuh. Anjing atuh lain teh wah. Kendangna dobol. Yo. Meuli parab saeutik atuh meuli rokok sabungkus. Heeh, meuli parab naon wae tuh, uang nawak hayam tuh. Geuwat kancil tuh hayam bisi jauh manten aing menang 1,5 juta geuwat. Heeh. Meuli naon ieu teh? Siapa sok poho deui. Meuli rokok super sabungkus cek aing teh meuli eta we dahareuna we kerupuk atuh jeung ngabur hayam tuh geuwat. Aduh, aing kumaha teu beunang. Aya wae wadoyok. Ini ayam 1,5 juta. Aing mending meuli embe rubuh. Awak we gede, otak pre. Aing naik meuli embe teh. Aing masih awak gede ge, otak mah cerdas, kancil. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Lagu hijau di langit yang biru. Pelukismu. Aja di mana teh? Aduh. Pelukismu aku, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Bagus, ayo kabut orang teh urang situ ya. Jauh ayo yuk, urang ibu mah ayo. Be. Oh, abi lagi euy. Ya kelinci halus deh, halus. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Mereka mana sih, Cil? Mau ke depan beli rokok. Anjir, si eta malaga udah penting ngomongna bahasa Indonesia. Polontong ya. Heeh, anjir. Please, jangan panggil aku budak kecil. Aku sudah buluan. Kudu manggil naon atuh urang teh? Panggil saja aku Kevin, bro. Waduh, bro, ada kelinci. Nya heuh atuh aya dia buru udah dibeli mau langsung kok. Halo si ieu mah. Wah, bener lima halus euy. Mata lagi berem. Coba kos mainnya. Nah, menang beli sabaraha teh, bro? 200 kita meulina naon mana deuk meuli deui mana ieu? Terus buru, ada apa? Ah, ayeuna 200 mah eueuh duitna. 50 mah aya ya. Mau duit mah? Jualna. Jual, baik. Mak, atuh 50 ya, bro. Dapat geur. Kan empren. Oh, siap ah. Heuh geus atuh, kadiekeun we, sok buru. Siap nuhun, bro. Sok atuh. Aduh, yuk, aing kumaha maneh ya, yuk. Bawa serangan lah. Urang kata heula. Kecil lagi modal. Kalau nya. Ya, siap. Nuhun, yuk. Anjing kumaha aing mawana yuk. Mau lepas gitu. Berarti ge aing meuli japati pisan, ada lepas. Woi, saha eta? Si aing paling saha itu teh? Hah? Mesti urang ieu mah. Ih, da urang mah menang meuli wa dieu. Si saha ieu mana meulina? Ieu mah urang ieu mah, ieu urang ieu ge. Aduh, aing ketipu ieu mah, cilaka ieu mah. Tuh, coba duit nu doyok. Ketipu ieu mah aing. Ari kitu kumaha caritana atuh urang ieu teh? Ye. Urang teh kita beli rokok ku doyok. Tadi teh zaman di dia duaan. Urang teh beli kelinci. Saha? Mang Uus kana nama Mang Uus. Jadi saha? Teuing lah mesti urang di mah. Gawat susul si wadah pagara kek mau di kampung kita. Lah, rek aing susul kopi teh. Aing. Si goblok kancil ka mana atuh meuli rokok kayaknya. Aduh, si bebal aing mah uling-uling ka mana ieu. Bos, Yuk, kumaha? ya, nampak si kancil teh kurang kita meuli rokok, urang hayam lupas di ditu tuh. Si kayak kita tadi dah wae geura. Tadi mana di itunya? Oh, garulin tadi Di itu aslinya? Oh, di itunya. Tadi Oh, katanya. Ayo, Siap, ayo, ayo, Mas. Ah, bae aing mah. Aduh, baik kumaha teh doyok yang pasti edan ka aing mah. Kancil. Kasih meuli rokok kali lain teuing hayam aing cepet kepanggil eueuh. Aduh, wah, tadi teh leungit. Aing pusing ke tadi neangan kuar-kuir. Apa sih mah apes, Wak? Aduh, aing apes nih kunyuk. Hayam aing leupas sia kita meuli rokok di duit leungit. Tadi mana leungit Kancil? Ya, Wak, meureun. Aya tuyul meureun. Aing geus pusing ku kuringan ti tadi ya. Sianya jangan dia kunyuk. Aing cari gimana sia kumaha. Sianya. Aisyah. Ya ka dia ya pengadekan dia ya. Aisyah. Aisyah. Wak. Wak. Beli aing. Aisyah. Tah eta lain beresan sia mah. Naon? Tah eta tah. Naon atuh? Paud gitu ngampar kitu. Aku beresan aku bapak. Cih, sia mah. Anu maneh ieu teh. Gangan ge. Heuh beresan Wak. sing rabi kitu. Wak. Beli aing. Wak. Patere. Beli. Kunyuk. Pesae sia. Abang saruk na urang Pak. Beli aing. Buat juri gitu. Aya soal urang bagni. Gila. Ano Pak? Beli cek teh yo. Nah, siapa Aisyah? Buat juri. Teu nyaho saruk sa ereng-erengan kieu nya. Wak. Ereng-erengan. Duh tah. Woi. Beli aing. Nah, sia naon sakrul? Ada nugas ka aing? Baraga pisan aing disangka jurig. Kita di aing ulah gero di dia meuli cek teh. Heuh meuli naon sia teh kancil, meuli naon? Meuli rantai aing kagok. Nah meuli rantai jeung naon sia pan motor lagi teh gablek. Babukeun ku aing kana beungat ua. Bongan aing disangka jurig. Kunyuk sia na ka babuka aing sagala sia teh. Sok aya kawan di mah keluar.
sekalian tajeng anakna di ku aing babad duana. Sok ka dieu. Sok maju jalan kamu dulu. Siang aku kayu nya. Apa acting wa, panang mah keur ajar acting aing mah. Acting wa acting. Aneh ira balik ke Jakarta we. Penting urang teh penting bener. Siapa meni teu ngajak-ngajak ka Jakarta teh ka aing teh. Ayo ngenang akan lagi lu dah. Aku mau wae Jakarta teh rambut sep. Oh gitu, aya pada dangdut biasa gitu. Aya dangdut gitu. Aya Di sana teh di Manggatot Kaca. Manggatot Kaca. Heuh, besok nyawa. Anjir. Lu aya sule deui bang. Mantap dulu mas. Aya Pak Haji Sule. Aya, Nanya nya ke mana? hantu buku. Siapa? Terus aku teh ditanya mana ke Pak Haji Sule. Hantu. Ada nggak balik kenapa Haji Sule lagi kan? Lah balik. Heuh, aya kan itu, Pak Haji Sule balik. Terus nanya-nanya acan ka mana? Henteu. Tipu. Lain mana teh naon wae atuh teh teh. Kebantu ti Haji Iwan lah. Abang mah ilu teh belum pisan. Nah ilu ka saha aing teh warau ket. Ki ada wong bisi we. Lo kan. Mana tuh oleh-oleh jeung aing? Tes di Jakarta teh. Nu kieu teh berapa orang nama ya? Nah naon permen kayak di aing loba. Kan nu kieu mah orang itu orang nu kieu. Menang permen hungkul mana? Heeh. Ah, lemah. Lumayan memang sama sebel. Aduh, aing mah. Gedah. Gak udah nanaon atuh selain di permen ka aing ngarewel teh. Tara tuh bang itu saya aya na tambah sebel lumayan. Aduh si goblok aing. Bang, aing na umpak klip aing mun gede gue meni liur siapa? Umpak klip di mana ket? Umpak klip mimbar orang asup ka lantai sabaraha? 12 10. Nah, hantu umpak klip sia mending ngadeg ket. Kau pan liur miku. Sut aya bang. Rewas. Oh, ruas. Oh, ci. Meni kota tereng sut gitu tah. Jeung saha mah itu maklum. Eta naon mah? Eta jeung dari nu kan itu lah. Saha? Dari nu kan itu. Nah, pan aing nempo video na ket sia teh duaan. Oh gitu. Heeh. Pokoknya abang, aing mah sok takut sebagianan. Mending kena naik tak kasih mun aing daripada naik di pawur aing. Nah, ket sia. Jack. Si Ali sih kan dia euy. Meuli motor ieu sugan jadi atuh aing mah bisa ulin. Paling gitu. Gampang sok. Kumaha aing kumaha bagian naon? Bantuan jasa aing api-api tumangnya kita tawarin 15. Bukan si Ali teh nawarin 12 teh. Aing pura-pura wani dibalas. Heeh. Oh siap. Sudah jadi wanita 15. Lain kali itu duluan. Cicing. Ulah kini dulu aja. Oh aing puter lah. Wah, kagak nih. Nah, ieu motor teh kamari teh. Aduh, ya. Dibikeun mah 12, Pak. 12 mah moal mencegah kamari teh. 12 ini. Daya, iya motor teh. Heeh. Ah, enggak paling tadi balas lah. Ya. Halus sedek teh. Enggak paling mau ditawar deui 15. Benar eta teh. Benar. Oh, lah Bang Dek. Urang geus jauh-jauh lempang teh ditu ditawar ku Bang Dek 15. Aduh, aing mang Jack tuh ya urang teh ditawar si Aris. Si Aris jauh-jauh ti Sinawangi lempang ka dieu. Emang wani 15? Enggak sih bae, Wak. Ya, 15. Geus satu bae kopris lah. Kumaha bagaya atuh ieu geus paling. Ya. Karunya ada di stik kemarin jam jalan geus ngek paling dibari udah mang Jack mah. Aing mah teceng deui pang mah kitu. Geus dibikeun ka aing 15, dibikeun ka si Aris. Pokoknya mah aing naik balet setahun. Wah nanya-nanya di banggai. Geus ditu aing duitan. Wani nawan malah. Aris. Oh, nak beli ambok atuh Wak. Malah di kumaha ieu heuh aing ngek eueuh duit ieu jeung bensin acan yang terboke. Kan dia aya motor. Aing mah kumaha? Ya. Ya sih dosa sebenarnya. Pipan butuh duit. Aing bisa dilaporkeun ke polisi kan dipangkul aing mah. Wah, tinggal ikut tuturin skenario aing tuan dia. Tuan sakadang. Heeh, aduh, aing mang Jack nyeun ide naon aing ya? Ieu sarana teu ngarti aing tur cilaka ieu. Weh, Lis, kebetulan pamanggih di dia. Lis, urang keur butuh duit, ngagade motor tah. Bae 200.000 we. Bener Bang Jack, 200.000. Sok, mana duit tah? Bae 200. Atuh Bang Jack, yo. Aya 200 mah. Nah, sok. Bawa motor Lis. Heeh, Pak. Bang Jack kali lali teuing aing mana bisnis naon ieu teh nya? Cek di mana ieu motor aing geuning bobok kuen teh? Ceh, na motor Mang Doyok kumaha pan Mang Jack yang ngagadekeun ka urang tadi. Nah ngagadekeun ku Aris. Mau aing ka kawali teh tadi ngadeg aku. No. Sia mah pastinya hoe Mang Jack. Geus susul we mending ngade duit kami pun ya. Atuh katipu ya ku si Mang Jack ya. Sia mah pastinya hoe Mang Jack atuh kumaha?
Ulah percaya teuing ka Mang Jack mana betul motor gitu.